Tina hasil bisnis kripto ieu Bu Iko tos kagaleuh naon wae tah? Alhamdulillah Kang nya. Tos kagaleuh bumi. Kagaleuh kebon nyarira. Tos gaduh karyawan seueur alhamdulillah Kang. Sampurasun balad ngador. Tepang deui dina ngapodcast. Ngador ngadadak podcast. Ayeuna seueur pisan pembahasan-pembahasan, obrolan-obrolan ngeunaan kripto. Bisnis kripto anu menjanjikan. Oge teu sakedik anu ti jungkel dina bisnis kripto. Namun dina danget ieu urang parantos kasumpingan atau pinga podcast parantos kasumpingan hiji sosok anu sukses dina bisnis kripto. Urang kenalan, urang ngobrol kumaha perjalananana dugi ka anjeunna dina bisnis kripto tiasa menghasilkan cuan miliaran rupiah. Urang ngobrol sareng anjeunna. Wilujeng siang Ibu. Siang. Sehat Ibu? Alhamdulillah. Sareng Ibu saha ieu? Ibu Ikok. Ibu Ikok. Ibu Ikok saurna tina bisnis kripto dugi ka miliaran. Leres eta teh? Leres pisan Kang. Aduh hebat. Kumaha perjalanan Bu Iko dugi ka lebet bisnis kripto dugi ka ayeuna menghasilkan miliaran rupiah. Ngabitanan kumaha memang kapungkurna bisnis naon sih? Tina naon gitu. Kapungkur mah abdi teh sanes bisnisnya usaha alit-alitan. Icalan keripik sampe. Icalan keripik sampe. Icalan keripik sampe anu biasa sampe dikeripik gitu nya. Nuhun. Beres. Nguliling. Di kampung ka kampung gitu. Nuhun. Ageung hasilna. Alhamdulillah. Tapi tos naik eta teh. Nuju berkembang. Aya deui nu usaha keripik singkong keju. Singkong keju pangintennya. Mohon. Anu harita mah rame pisan viral zaman eta mah nya ngawitan muncul singkong keju teh. Tah kitu. Kalindih ku eta. Kasilep ku eta. Icalan keripik teh. Mohon tah abi teh beralih profesi ka keripik cau. Oh tina keripik singkong, tina keripik sampe, karena keripik cau. Mohon laras. Kumaha tah perjalanan keripik cau? Kamari pas atuh acana. Istilahnya turun omset lah nya. Dugi ka lirena icalan keripik cau keripik singkong atau keripik sampe ku munculna katuangan anu disebat singkong keju. Mohon laras. Ngalih kana keripik cau. Kumaha eta dina keripik cau? Alhamdulillah keripik cau teh sempat berkembang lah nya. Sempat majeng. Sae lah gitu. Sempat sae mohon. Ti nol deui eta teh keripik cau teh. Ngarintis deui. Mohon ngarintis deui. Muncullah usaha baru. Nuju berkembang deui. Nuju raoseun eta teh nya usaha teh. Muncullah usaha baru. Molen. Oh ini ada harita mah geuningan diudag-udag molen teh. Dugi ka naon teh toko-toko kue agungnya ada ramal molen. Leres Kang. Oh eta teh. Jadi si pemasok teh masokna kanu pesanana seueur. Usaha ageung gitu nya. Kan usaha ageung si bahan-bahan baku teh si cau-cau teh tos di drop lah ku broker gitu nya. Kan abi mah masih kene usaha alit Kang ya. Jadi masih kene panginten anu pengusaha ageung gelas anu seueur heula pesananana janten CF kanu alit teh. Bahan-bahan teh janten sesah milarian cau-cau nu berkualitas pangintennya. Laras janten kalindih lah ku usaha nu ageungan gitu sapertos molen sareng sajabina gitu udah. Kumaha eta masih bertahan atau napi kumaha? Harita mah saur kasarna mah bangkrut lah nya Kang nya. Wah, bita stresnya. Kedah kumaha deui ieu gitu kan. Pendak sareng rerencangan. Rerencangan eta teh nya alhamdulillah sukses di kripto. Usaha kripto. Janten perjalanan Bu Ikok lebet bisnis kripto teh aya
wartos, ti rencangan, terus disarankeun kanggo ngiringan bisnis di kripto. Mohon. Bu Iko ngiringan lebet. Mohon. Tapi kan hari tama kan abi tegaduh modalnya Kang ya. Modalnya seep kan gitu. Aya balong paninggalan Pun Rama. Ku abi tadi ical weh balong eta teh. Bismillah weh gitu. Bismillah tah. Ku abi teh dilebetkeun ka kripto. Si hasil penjualan balong teh ngangge modal kanggo lebet bisnis kripto. Mohon. Ngawitan sabaraha tah? Ngawitan ngalebetkeun ngamodalan atuh. 500.000. 500.000. Mohon. 500.000. Terus hasilnya kumaha? Alhamdulillah dalam sabulan teh abi teh kengeng keuntungan teh 2 juta. Tina 500.000. Terus sabulan keuntungan 2 juta. Mohon. Hebat. Alhamdulillah. Gancangnya, cepet gitu. Mohon alhamdulillah. Tah, tinu 2 juta eta teh nya kan abi mikir teh, wah ieu mah menjanjikan gitu bisnis teh. Tinu 500 kengeng 2 juta. Tah anu 2 juta na teh ku abi teh lebetkeun deui ka kripto. Mohon. Nya kan abi berpikir teh nya mudah-mudahan we kengeng deui langkung tidinya gitu. Langkung ageng tidinya. Ku abi teh 2 juta eta teh dilebetkeun di ka kripto. Alhamdulillah Kang, sasih payun naik. Penghasilan ti kripto teh keuntungan anak naik janten 5 juta. Tina 2 juta. Tina 2 juta teh. Bulan berikutnya janten 5 juta. Aduh, keren penghasilannya. Cepetnya dina sasasiana teh memang menjanjikan juga nantinya. Nah, namun ieu teh ngawitan sabaraha item tah? Abi mah hiji. Saitem. Da kan mohon, kan modalnya masih keneh alit. Nya. Kan saur rencangan mah kedah ageng nya. Mohon hoyong beberapa item mah. Jadi bertahap. Abi mah nya bertahap hiji heula kan. Tinu hiji itu kan berkembang ya kan nya. Janten 5 juta. 5 juta. Tanu 5 juta eta teh abi lebetkeun deui weh ka kripto. Da abi berharap teh nya mudah-mudahan lah makin ageng nya makin ageng modal berarti makin ageng keuntungan. Laras. Jadi ameh tiasa nambih item ti kripto eta teh. Tina 5 juta. Sabaraha nu ka canak dah? Tina sasasi keuntungan nanya. Abi teh tinu 3 sasi ka etang teh Kang eta teh. Mohon. Tinu 3 sasi teh tinu 10 juta teh janten 50 juta kirang langkung. Langkung lah. 50 juta langkung. Karena berlipatnya. Mohon, alhamdulillah. Memang menjanjikan gitu ya. Kirang lebih. Bisnis kripto tehnya. Alhamdulillah. Ternyata ari tos ka pendak jalan mah geuningannya naik. Rezekina. Mohon rezekina geuning modal alitnya ayeuna tos. Alhamdulillah. Dan tos satahun ka pangker teh tos kenging lah 50 juta langkung panginten nya. Satahun mah langkung Kang. Langkung. Mohon. Tah, kan dina bisnis kripto sok aya naik turuna. Mohon. Nah, teu sieun gitu rugel atanapi sieun naon teh jong gitu bangkrut. Juga leungit itu eta modal teu aya. Terus keuntungan komo deui lapur gitu. Nah, teu sieun kena tipu atanapi kumaha. Alhamdulillah Kang teu Kang. Mohon. Selama berjalan di kripto ieu alhamdulillah abi nya ulah sampai sih ya Kang ya, ulah sampai. Tapi berjalan lancar. Teu acan aya saur akang mah katipu mah. Turun mah alhamdulillah sampai detik ieu masih kene berjalan naik. Ayeuna anu tos dilebetkeun kana kripto. Anu terakhir kamari sabaraha tah? Terakhir teh 50 juta. 50 juta dilebetkeun. Mohon. Aya perasaan gegebegan gitu. Sieun leungit ka 50 juta na keuntunganna teu aya gitu. Alhamdulillah karena keyakinan meureun ya Kang nya. Margi seueur kajantenan geuningan. Ngalebetkeun sakieu memang aya. Mimiti alit aya keuntungan. Mugi ageng aya keuntungan. Makin ageng ternyata tos ageng pisan ngamodal. Les we teu aya. Teu aya kaemutan kitu juga batur gitu anu seueur katipu lah. Ya alhamdulillah sih abi mah nya karena keyakinan, tekad, sareng yakin weh kitunya ieu teh jalan abi kanggo sukses di kripto. Teu aya pamikiran abi kasienan kumaha-kumaha teu. Nu penting mah yakin we heula. Mohon. Alhamdulillah tinu 50 juta teh naik kan 100 juta Kang.
lipat Mohon. nanya. Alhamdulillah lancar. Mohon. Eta Bu Ikok dugi ka 1 tahun saurna kenging sabaraha? 2 miliar. 2 miliar. Mohon. Wow. Kumaha eta? Alhamdulillah Kang tina 2 miliar eta teh nya menambah item tinu hiji teh. Nya aya jalananya Kang ya. Mohon, eta mohon. teh. Janten sabaraha? 3 item ayeuna Janten teh. 3 item. Mohon. Ngamodal dina 3 item. Mohon. Oh, nya. Tina nya. hiji kan awalnya hijinya Hiji, modal mohon. 500 teh ya. Mohon. Kan bertambah deui nya. Alhamdulillah ayeuna teh abi teh nyobian teh ka 2 item, ayeuna tos ka 3 item. Ayeuna tos modal anu non ngagaluh anu ka 3 item Mohon. ayeuna teh. Leres. Dugi ka 2 miliar, nembe 3 item eta teh tos penghasilanana 2 miliar. Mohon. Samalih mah nya aya rencana ieu mah masih keneh rencana bade janten 10 item. Rencana teh ngagaluh teh 10 item dimodalkeun 10 item. Mohon insyaallah. Aduh, hebat. Mohon. Eta anu dipaurkeun teh nah teh gaduh perasaan gegebegahan gitu. Alhamdulillah sih henteu Kang. Tentunya. Mohon. Yakin deh pokoknya mah. Da salami ieu berjalan lancarnya keuntunganana tos ka non tos ka raos pangintennya keuntunganana. Saya teh. Tos katinggal. Mohon. Eta dina sa item Bu Ikok sok ngagaleuh sabaraha koin tah? Dan teu nganggo koin Kang abi mah. Hah? Teu nganggo koin? Mohon. Terus kumaha tuh? Abi mah kintalan. Kek. Iya, napa? Kintalan, kabayang eta koin di kintalan gitu kan? Kumargi kieu Kang, abi lampami nganggo koin Ya. sesah ngetangna. Sesah ngetangna mohon. Janten abi mah pami meser 1 item teh nya kintalan we. Kanggo sa item kintalan gitu. Oh, pami misalkan sa item kela teu ngartos ya? Sa item kintalan kela. Kela Bu Ikoknya. Sesah ngetangna Kang pami nganggo koin mah. Iya. Ya tapi ieu kelanya sakedap. Satu acan ngebahas kana kintalan ya. Abi rada bingung ya Balagador. Tina hasil bisnis kripto ieu Bu Ikok tos kagaleuh naon wae tah? Alhamdulillah Kang nya. Tos kagaleuh bumi, kagaleuh kebon nyarira, da kamari-kamari mah kan abi masih keneh nyewa kanu sanes. Ayeuna mah tos gaduh kebon nyarira. Tos gaduh karyawan seueur alhamdulillah Kang. Tinu kripto eta teh. Tina sataun eta teh. Mohon. Allah. Eta karyawan aku mah janten ayeuna mah kripto teh tos teu dicepeng ku Bu Ikok pandernya ku karyawan wae ayeuna mah. Mohon, leres. Sapertos anu naon teh tim admin misalkan nge laptop sadayana. Oh, henteu Kang. Henteu kumaha? Henteu, jadan karyawan abi mah aya nu nganggo sepeda, aya nu nganggo roda, aya anu nganggo boot, misalkan di supermarket atau mall nuju aya acara nganggo boot eta. Aya nu ditanggung. Mohon. Karena kan eta tersebar tinu seueur karyawan eta teh nya abi teh. Bagian ieu. Janten anu ditanggung anu eta mah bagian pemasaran. Tah aya bagian pengolahan, bagian perbumbuan gitu Kang. Kira kripto karena pembumbuan. Mohon. Kira ya tapi can paham ya Bu Ikok punten ya teh. Kira. Sawias Kang. Mohon eta karyawan teh disebar sapertos tadi gitu. Mohon. Alah. Samalih mah nya Kang nya. Kapan kapungkur mah milarian binih teh sesahnya. Alhamdulillah ayeuna mah Kang tos aya nu masok. Janten dipasok kabinya. Sebagian ka karyawan aya anu bagian kebon, anu ngolah kebon. Matakna alhamdulillah lah ayeuna teh abi teu kedah lieur-lieur deui milarian bini gitu. Tos dipasok ayeuna mah Kang. Kira maksud Bu Ikok tadi kintalan dina bisnis kripto eta kumaha itu teh? Mohon, jadi abi mah mesana teh teu nganggo koin Kang. Jadi kintalan kentang kanggo diolah gitu. Janten Bu Ikok teh bisnis kripto teh kripik potato. Mohon. Ya alhamdulillah Kang. Terus gaduh bumi. Atos gaduh pabrik kanggo etana prosesna karyawan oge seueur. Mohon. Tah abi tos nyandak ieu. Nah,
sapertos kieu Kang. Mangga cobian. Oh iya, kripto teh keripik potato. Aduh, malah ngador. Hapunten. Hapunten bisa nu kasuhun. Abdi lepat nyandak narasumber. Aduh, Wikok, aduh punten pisan. Abdi sakawit nama sanes kripto anu ieu, sanes keripik potato. Aduh. Ayo manawi teh mohon kripto anu sanes we ieu teh bisnis anu online gitu. Ternyata keripik potato. Tapi Kang, tinu kripto ieu teh aduh penghasilannya menjanjikan Kang. Bilih bade ngiringan bisnis sareng Abi, mangga mohon biasa. Kan sanes waktu sebu Iko. Cobian lah ieu naraos Kang. Aduh mohon hatur nuhun pisan. Atau selebet ka supermarket, supermarket Ageng, supermarket Alit, mohon. Tah, ieu pamirsa kripto buatan Abi nya ieu teh nu diproduksi ku Abi anu ti 500.000 jantan alhamdulillah ayeuna gaduh pabrikna. Karyawanna seueur tah ieu. Pami bade pesen mangga tah di dieuna aya 3 rasanya 3 item. Aya kripto original Kang, kripto balado, sareng kripto keju. Manawi teh item koin. Ternyata item varian rasa balado. Duh. Punten pisan ieu lepat hapunten. Wiko katur nuhun pisan. Katur nuhun pisan nya. Terus berbagi pengalaman. Sami-sami Kang. Wilujeng katun tepang deui Balagador dina podcast anu sanesna. Sim kuring Deden Margono pamit. Assalamualaikum sampurasun. Waalaikumsalam. Nuhun Wiko nuhun.